Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahi tawakkalna 'alallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim. Wa ila arwahi masyaikhina wa masyaikhina khususan. Nas'aluka Allahumma anta'afana biulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabaitikal haram alaihi afdhalus salati wat taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Babul istinsyari. Ari ieu eta bab dina mertelakeun nyingsringkeun cai fil wudu'i dina nalika wudu. Dina Soebori majuz kahiji eta percetakan biasa halaman 42. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiya muga mikarido saha Allah anhu ti Abi Hurairah amin. Anin Nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu Nabi kana lapad man tawaddoa. Man ari sajalma tawaddoa eta anu wudu man falyastanfir tah pek nyingsringkeun cai itu si man. Maksudna nyingsringkeun tina irung. Waman jeung ari sajalma istajmaro eta susuci ku batu man
falyutir tah pek gawe ganjil man. Bab mertelakeun nyingsringkeun cai nalika wudu. Teu ujug-ujug nyingsringkeun pasti aya nyingreuk heula. Pasti aya nyingreuk heula. Nyingreuk cai keur wudu, aya madmadoh ka kemu, aya istinsyak nyingreuk cai. Pas madmadoh ke kemu sunat diburakeun dipikeun langsung. Pas nyingreuk cai sunat disingsringkeun upami teu nuju puasa. Dari keur puasa menyingsringkeun aga jadi naon? Jadi wajib. Ngaburakeun cai keur ka kemu kakemuna sunat, ngaburakeun cai sabada kakemu sunat. Keur puasa manahon wajib itu. Nyingreuk cai na sunat, nyingsringkeunana wajib. Lamun keur puasa mah bahkan ulah mubalaghah. Ulah mubalaghah teh ulah keterlaluan, ulah ngabangetkeun dina kakemu ya sebatas cai dina baham we gitu, ulah dugi ka kana lak-lakan, mun kana lak-lakan mubalaghah. Hege anu kapi lepas bisa jadi batal da gara-gara mubalaghah tadi. Ugu mubalaghah teh makruh keur puasa. Lamun mubalaghah dina nyingreuk cai nepi ka tungtung irung di dieu karasa geuningan pameta sok panas. Eta teh mubalaghah eta teh keur puasa mah bisa jadi batal mubalaghah kapi lepas keur kitu. Lah kadar we lah basuh hungkul gitu. Sunat eta teh. Menurut jumhur ulama, menurut Imam Ahmad mah wajib eta teh nyingsringkeun cai teh wajib menurut ulama. Mah jumhur ulama sunat ya dibahas anu nalika sanes tujuh puasanya keur normal. Kakemu sunat, burakeun sunat, nyingreuk sunat, nyingsringkeun sunat. Cek Imam Ahmad mah wajib itu keur nu puasa. Maka deh hati-hatinya. Saur Rasul ti Abi Hurairah, man tawaddoa falyastaghfir. Sajalma anu wudu pek singsringkeun. Sunat hukumna. Cek Imam Ahmad wajib. Ari nyingsringkeun teh kumaha? Aya putut nomor 2. Bi ayyukhrija purekan yen ngaluarkeun jalma si man teh. Ma kana perkara pi anpihi nu tetep ma dina irungna si jalma si man. Min adzan nyatana tina kokotor ba'dal istinsyaki dina sabada nyingreuk cai. 5 karena perkara pihi nu tetep ma dina istinsar mintan kiati majron napasi ari ngabersihkeun tempat berjalan napas. Alladzi anu bihi anu eta tetep di ku itu ladzi tilawatul Qur'ani ari maca Qur'an. Wa bi izalati ma jeung ku ngaleungitkeun perkara pihi nu tetep ma dina anfun dina irung minat sapli nyatana tina endapan nu ngendap. Naon nu ngendap di dinya? Korong nya. Korong teh bahasa Koreana naon? Lehong garing gitu. Tasihu anu sah atau anu bener naon majaril huruf. Tasihu anu sah anu bener gitu. Naon majaril huruf pirang-pirang tempat berjalan huruf. Wa fihi sareng eta tetep dina istinthar tordun ari nyingkahkeun atau nolak lis syaiton ka setan. Sajalma nu wudu pek nyingsringkeun gambaranana bi ayyukhrija ma fi anfi min adzan ngaluarkeun jalma kana naon rupa nu aya dina irung nyatana tina kokotor. Ieu pratek nyingsringkeun teh badal istinsak dina sabada nyingreuk
nyingreg cai nyerot cai kenapa ngambung sing seringkeun teu ujug-ujug nyingseringkeun teu nyerot heula mah gitu. Sababna alasanana lima pihi mintan kiati majron napasi ayana istinfar nyingseringkeun ngabersihkeun tempat berjalan napas nuku eta pisan ya terjadi pembacaan Al-Qur'an tilatul Qur'an teh pan make majron napas gitu. Lamun teu bersih mangke jadi henteu naon teu mulus bacaan teh. Oke, misalnya salesma. Nya salesma mim jeung nun teh moal aya gitu kan nya. Mim jeung nun teh moal aya. Sabab pan eta komo lamun keur mim nun komo heg digunahkeun agas moal aya we eta teh. Kitu ku ayana naon mah. Salesma, salesba cenah. Dan nyebut menang hese salesba euy aduh. Gitu. Salesma teh gara-gara encer otak gitu. Otakna encer. Jadi kadang-kadang jalma sok salah nganilai, salah nyebut jalma nu cerdas teh encer otakna. Padahal kuduna kuled otakna. Ngaran kuled mah pan apel pelajaran-pelajaran teh pan kuled gitu. Anjeun manalar. Kuled otak teh alhamdulillah. Napel kuled. Mun encer salesma ka dituna. Encer otakna ta eta teh salesma ka dituna. Wa bi izalati ma fihi minasapali nya ku aya nyingsing teh kapan? Kitu aya paedahna ngahilangkeun perkara nu aya dina irung tina endapan-endapan nu menghalang gitu kan. Nu akhirna ku bersih eta jadi bener tempat berjalan hurufna makharijul hurufna bener gitu. Oke ku istinsar teh itu aya perlambang nyingkahkeun ka setan gitu. Wa manis tajmaro falyutir saja manu suci ku batu jeung perkara nu samana jeung batu sakur perkara nu teu as jat padat maksudna teu as di dinya teh lain dikadek ngaberentrang lainnya ku batu atawa ku saperti batu wa yaqumu maqamahu geuningan nempatan dina tempatan batu dina istinja sakur kullu jamidin tohirin sakur anu teu as anu suci yaqlau ainan najasati anu bisa nyabut karena datiah najis kahorkotin lamak tisu kan ulah tisu basah tisu kering gitu kan kudu tisu gas tilu non kudu tisu kering sabab mun batu ge ulah batu baseuh nu dipake istinja teh maka lamun praktek rek meper ternyata ku tisu ulah kudu baseuh sabab dina syarat istinja batu na ge kudu garing gitu kan. Maksud kulu jamidin nu teu as teh lain berarti dikadek ngaberentrang gitu lain. Tapi jat padat maksudnya. Dikadek ngaberentrang. Diamuan bau naon. Teh kotokna batu gitu. Teh kotokna batu dikadek ngaberentrang dicabak ngabau. Tasa zaman istijmar fal yutir maka pek gawe witir ganjil hiji tilu hiji mah tong waka ada syaratna kudu sabaraha kudu bersih heula gitu kudu kutilu batu atawa hiji batuna tilu gitu. Lamun bersih eta teh ari hiji geus bersih mah teu kaci da kudu tilu batu tilu atau hiji ngan juruna tilu sabada eta mun bersih dina tilu nu eta eureun cenah da kurang bersih tambahan hiji opat bersih entong dina opat tambahan di hiji deui sabaraha jadi 5 bersih dina 5 nya cukup 5 teh teu bersih tambahan deui sakumaha sabersihna tos kitu ganjil ari istijmar teh naon putut nomor 3 mashu mahalin najwi ari istijmar teh masu mahalin najwi eta ngusap tempat tai bil jimar ku batu leutik wahya ari jimar al ahjar al sogiroh eta pirang-pirang batu nu leutik kayak lebih jelas nama dina hadis nomor 50 ieu nomor 45 nya sami teh nomor 45 nya kayak dina hadis 50 ada panjang
Babu tayammuni ari eta bab dina martelakeun gawe ngatuhu. Gawe ngatuhu. Fil wudu'i dina nalika wudu wal gusli jeung nalika adus. Dina Sahih Bukhari halaman 40 jadi diji. An Ummi Atiyah katampi ti Ummi Atiyah qolat ngadau Ummi Atiyah kana lapad qola ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahunna ka Ummi Atiyah wa ashabuha fi gusli benatihi dina sipatan ngadusan putri Nabi, dina sipatan ngadusan putri Nabi. Ibnatihi nate Zainab, Siti Zainab itu bojona Sayyidina Utsman. Kana lapad ibda'na kudu ngamimitian nisa bimaya miniha kana pirang-pirang nu belah katuhu ti itu ibnatihi wa mawadi'il wudu'i jeung kana pirang-pirang tempat wudu minha ti itu ibnatihi. Bab mertelakeun gawe ngatuhu nalika wudu nalika adus. Dahulukan dulu yang kanan nu belah katuhu. Sabab Kanjeng Rasul mah mikaresep gawe ngatuhu teh. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Rasul itu hobi resep gawe ngatuhu dina naon? Dina berbagai hal anu mulia. Seperti pitana ulihi nalika naon ngangge sendal ngangge sapatu dahulukan yang kanan kakina. Tapi upami ngudar mah dahulukan yang kiri. Naon deui wa tarajjulihi tarajul teh nyisiran ngaminyakan rambut dahulukan cen yang nu kanan heula gitu kan. Mereka nyisiran teh nu kanan heula gitu. Nyukur mana heula bebas lah, coba mau cukur gratis bebas gitu. Jadi kanan dulu. Naon deui wa tahurihi dina susucina Nabi. Nah, termasuk susuci teh wudu adus. Sok atuh heula. Wa pisanihi kullihi dina tingkah Kanjeng Rasul nu sae. Pasti nu katuh heula. Ka masjid katuh. Tapi dina babalikna mah sok kenca nu hina mudar sendal keluar di masjid masuk WC gitu kan. Masuk WC mah sabalikna ka masjid dari ka masjid mah mun masuk dahulukan yang kanan keluar dahulukan yang kiri. Upami ka WC mah masuk yang kiri keluar yang kanan. Tadina wudu dina adus kayak gitu. Wudu dahulukan yang kanan. Dina anggota nu kanyat didahulukan yang kanan. Berarti naon? Nu aya dua tangan dan kaki gitu kan. Tangan dan kaki itu kanan dulu. Kumaha mun wajah pan pipi kanan pipi kiri hijikeun we teh mah jogeun hiji. Henteu tah gitu henteu. Bareng we teh mah gitu. Terus rambut bareng we teh kayak gitu kan. Saya nama alam adab maliki gitu dinaonkeun diwalatrakeun kabeh. Mun dina hanteuna ge belah mana kagok geus ngagolep wudu di terus dikope kieu we belah dieu teh naon. Gitu. Belah dieu teh naon yang penting rambut anu masih kana dina batasan sirah gitu. Rambutna panjang mah diusap di dieu teu kaci eta mah. Gitu. Nah adus gitu, adus teh kudu ngelmu di dahulukan ya duluhur heula di luhur. Terus pun banyur ka kanan heula badan heula nu depan nu belah hareup kanan heg 3 kali kiri terus kanan terus balikeun ka dieu atau kari kitu we lamun di dina pancuran mah kanan metukangeun kiri gitu.
Ti Umi Atiyah ngadauh Rasul pepeujeuh ka Ummu Atiyah sareng ka para wanita we orang-orang Ansor ketika putri Rasul Zainab itu ngantunkeun bojona Sayyidina Utsman gitu kan. Ngantunkeun diadusan teh ku Ummu Atiyah gitu. Tim pemulasaran jenazah teh jadi aya gitu di zaman kapungkurna. Di Madinah teh Ummu Atiyah eta teh naonana? Ketua nanti gitu, ketua nanti Ummu Atiyah. Bahkan Ummu Atiyah mas ya termasuk bab keawewean Ummu Atiyah we. Masalah ngahitan awewe sorosul teh sok hitan Ummu Atiyah ngantong jero teuing nah gitu bisa beak. Gitu. Nya aya eta ibu-ibu gitu kan dihitan. Tak Ummu Atiyah biasanya teh mun urang mah naonna tuh. Tah eta gitu kan urang masuk aya tiap-tiap lembur gini tukang ngurus-ngurus budak teh gitu teh. Ummu Atiyah saur Rasul teh pepeujeuh ngawanti-wanti ketika putrina pupus Ummu Atiyah hei ibu-ibu ibda'na bimayaminiha dahulukanlah ku kalian kudu ngaheulakeun itu nisa hei ibu-ibu aranjeun sadayana kudu ngamimitan bimayaminiha kana pirang-pirang belahan katuhuna itu ibnatihi yeuh keur ngadusan teh katuhuna heula nya perhatikeun banjur pertama teh nu belah katuhu oge wa mawadi'i wudu jeung dahulukan tempat-tempat wudu minha itu ibnatihi nu dipahami ku ulama ahli fikih maksud wa mawadhi'il wudu minha itu adalah ngawuduan pan aya jalma nu cenah entong ku si eta naon sababna mun dimeunaan ku si eta mah sok diwuduan gitu. Nah naon rugina atuh da ceuk Rasul ge payunkeun ngabanyur teh tempat wudu nu dipahami ku para ulama mawadi'il wudu minha itu adalah ngawuduan mayit. Ari ngawuduan mayit teu beda we seperti ngawuduan nu hirup. Ari ngadusan mayit teu beda we seperti urang adus nu hirup. Teu kudu rieut. Pas kalemur petugas tukang naon tukang mulasara tukang mandian mayit teu aya ulah nyumput api-api nyeri beteung. Gitu. Didinya tampil abdi mah lain tawado eta mah lain gitu. Lain tawadu eta tawaduna tara moal duit eta manana ge. Diperlukeun ku masyarakat siap tampil lain da lain tawado lain nya lain waktuna tawado waktuna make ilmu. Ya acara kemasyarakatan katita api-api nyeri beteung gitu. Kumaha mun ku Allah dijeri beteungkeun coba sok. Didinya eta urang perlu nanti. Teu kudu rieut lamun urang adus aya akol aya akmal gitu kan akol minimal banjur badan sing walatra sok ecen mandi orai kumaha cen ente mandi rusuh peda hareudang unggul teu disabut sing walatra basan sing walatra teu kudu rieut kumaha ngadusan banyu we sing rata yang penting walatra najisna kokotorna hilang baseuh beres teu kudu rieut ulah didramatisir nyeri beteung sagala lain waktuna. Jadi GSM tuh man dikobong GSM dikobong pan GSM teh waktu duha gerakan 10 menit maksudnya bebersih. Ieu mah GSM na gimana gerakan sakit mendadak. Gerakan sakit mendadak ulah. Teh takol akmalna nu sempurna sok nu hirup kumaha nu sempurna cen. Mun entrek adus kumaha? Berarti pertama kan basuhan awaknya basuhan awak timiti luhur banyur cenah walatra baseuh nyanak beuneunan sabun bantu nyanak sabun beuneunan sampo-na sikat gigina gitu kan tos beres kitu tah walatra ku sampo ku sabun awak teh pantah banyur ku ente teh cenah banyur bersih kan tah tos bersih ente teh wudu we. Wudu kalawan wudu nu sempurna, cek sakawal mah tamat sempurna. Cek sakawal mah iwalkeun 2 kaki, engke sakalian 2 kaki. Manaon? Sakalian ke ger adus 2 riwayat, cek sakawal mah tamatkeun we wuduna, duwi kaki ge dibasuh, tuluy adus,
cek sakaul mah kaki mah iwalkeun sababna hadis ge dua riwayat kitu kan masalah eta wudu nu sempurna tos wudu kakara ente banjur ku cai teh nawaitu rob al hadasil akbari taniate nalika awak geus bersih niat teh nalika awak geus naon bersih gitu kan tina sabun ge tadi gitu kan wudu entos tong cobak-cabak so da entos adi kubat kobet mah tah sacan wudu nu pertama teh keur nyikatan kubat kobet di dinya beres tah di banjur ku cai bari niat beres adus tapan gitu kitu praktik adus nu bener teh lain kieu can mana naon geus nawaitu rofal hadasil akbari lain kitu lain bersihan heula basihan mun miceun heula so. Untuk kudu dicolok-colok komo keur puasa sabab di Riyadul Badiyah lain kudu dicolok eta teh wayajibu ayat ta'asaro hatatan Fatihah halqatu duburihi na Riyadul Badiyah wajib teh ngabetenkeun ngaheujeun urang mun adus keur puasa teh hatatan Fatihah halqatu duburi nepi ka terbuka bubuleun dubur teh tuluy banyur lain dicolokan batal dicolokan bahkan keur puasa mah kade gitu kan ombeh teh gitu kan kade teh komo awewe gitu kan ombeh ti kait teh tungtung jari teh gadinya ngait teh batal eta lalaki ge sama teh kade ku ujungna we digesrek-gesrek gitu teh ku ujungna bisa eramu komo kuku nu kadinya kana kero di salawe apa kero di salawe eta sok nongeng eta 25 eta geratna eta teh mending percayalah mending percaya disebut kero di salawe pada 25 eta kerodna wan percaya tadi Ajid 25 eta geratna teh kade komo lamun teh mah punten lain joroknya ya udah keur puasa gitu kan miceun teuas diempotkeun dipotong pan kaluar heula tuluy ka jero batal puasa eta tukang miceun deh kudu hati peuting lain kudu hati peuting dari miceun mah teu bisa direncanakeun di jadwal gitu panggilan mendadak eta beda ada darurat eta ngan nyala mun terbiasa istiqomah mah ti peuting gitu kan tah bagus gitu kan ti beurang lain ulah gitu kan bisi nalika teuas ulah diempotkeun ulah dipotong ku eta keun sanaonana sangogolosorna gitu kan dah hese atuh matakan mun aya budak leutik minut pepetasan oleh carekan lumayan pan eta reuas ngempot pan teu kahaja hah pan teu kahaja da reuas teh gitu butak teh gigireun teh nu nyunut petasan ngempot pan tah langsung ngepotong eta teu dihaja eta tah ieu nya adus nu hirup teh kitu ayeuna ngadusan mayit sama ek nu akol tadi asa banyuran we terarangol luak liuk teh asa ancolong mungkin ka balong ngan teu sopan gitu kan kapan ente ke mun adus gitu lin wah terarangol slup ka balong kan beres adus tapi kan urang teh ngahormat mayit gitu kan najan mayit tara ngahormat urang misalna gitu kan misalna gitu keur hirupna teh da si eta mah tara kaabsen ku malaikat tu cicing di masjid tara aya ngali keur maot mah aya geuningan di masjidnya ulah dugi ka urang teh ka masjid teh kewe karek maot ulah gitu kan tah mayitna meureunan ditempatkeun dina tempat nu rada luhur bisi ngecret kitu nya teras tempatna buni khusus petugas we unggul nu masukna tuluy deui naon make clear tong loba nu nongtonnya sajinis meureunan gitu sajinis lalaki ku lalaki awewe ku awewe kecuali suami istri istrinya boleh suami ku istri istri ku suami sebab Sayyidina Ali ge ketika ngaibakan Siti Fatimah nu pupus sabada wafatna Rasul 6 bulan kemudian Siti Fatimah pupus ku Sayyidina Ali teu ku sasaha boleh eta ai lain suami istri mah gitu teu meunang kudu ku naon kudu ku sajinis we ku sajinis bahkan misalnya mun kolot oge indung ku anak lalaki henteu ku ibu-ibu eta kecuali meureun jang memantau tetap oratna kudu ditutup antara bujal jeung tuur tetap mayitna ulah langsung dicabak ku naon ku telapak tangan kudu make naon sarung tangan
Sabab lamun nyabak telapak tangan langsung gitu karena badan mayit mun antara bujal jeung tuur haram. Lamun lianti antara bujal tuur makruh. Ningali badan mayit mun kana antara bujal jeung tuur haram ningali orat. Lamun ningali lain kana bujal jeung tuur makruh. Jadi usahakeun tutupan oratna. Ieu na ngangge sarung tangan da Sayyidina Ali ngadusan Rasul itu di Al-Majmu' Syarah Muadzab pami telepat. Itu kan tina gamis gitu henteu langsung. Sok piceunan heula kokotorna mayit teh dinaonkeun disemunangtungkeun gitu teh disemudiukeun gitu ditahan ku ieu ku tuur atau sok aya aitos mejana nu tosan tempatna tos kitu mah nya set tah tos enakeun pergi nyarane urutan. Sok urutan cenah kalaluar kokotor siapkeun we naon lamak di kana naonkeun di kana tangan kirikeun sok kocokan di kobet-kobet ganti deui kobet-kobet di bari baseuhan kubul dubur terus beres bagian naon sikatan ieuna telingana udah dikosokan irungna dikosokan kusa urang dewe atuh datang ku sorangan misalnya nu ieu bagian kubul dubur nu kalolotor unggul tah babaturan mah hiji deui jang nyikatan meureunan ku lamak atau ku sikat teh gaengan ulah lebet cai kadinya sabab tereh butuh mun cai aya masuk ka mayit teh sikatan korongna meureun kitu tah terus beres diurutan banjur beres tanya terus kitu berarti si mayit teh naon wuduan seperti ngawuduan anu urang ngawuduan hirup ngan diwuduan teh hukumna sunat ngan lamun rek ngawuduan sanajan sunat niatna mah jadi naon wajib beda jeung ngadusan mayit hukumna wajib niat ngadusan mayit hukumna sunat mentak aya tatarucingan gambaran kumaha niatna wajib migawe sunat niatna sunat migawe wajib jawabanana ngawuduan jeung ngadusan mayit ngawuduan mayit hukumna sunat niat ngawuduan mayit hukumna wajib ngadusan mayit hukumna wajib niat ngadusan mayit hukumna gitu kumaha niatna kieu niatna nawaitu ada al wudu an hadzal mayit nawaitu niat abdi ada al wudu kana nyumponan wudu an hadzal mayit ti ieu mayit mun lalaki an hadzihil maytati ti ieu mayit awewe sunnatan lillahi ta'ala sanajan sunat niatna mah wajib lamun ngadusan mayit wajib migawena niat ngadusan mah hukumna sunat teu niat ge teu naon najan ku kafir oge di mandianna teu naon teu kudu riweuh aya mayit misalna hek di rumah sakit non muslim misalnya gitu tapi geus dipulasara ku naon teh ku perawat teh geus diadusannya adusan ieu teu kudu sah eta mah da mayit niat ngadusan mayit mah teu wajib gitu ngan aya kira-kira mangmang mah sok we adusan deui gitu ngan cukup sabenerna ngadusan ku jalma kafir ge cukup wayak pi goslul kafir cek napa tuh mah cukup kok kafir oge diadusan da teu kudu niat cenah mun bade niat sunat kumaha niatna nawaitu ada al gusli an hadzal mayit nawaitu niat abdi ada al gusli kana nyumponan ngadusan an hadzal mayiti ti mayit atau an hadhil maytati mun awewe fardol lillahi ta'ala fardu gitu mun bade jadi tos bersih tadi cairnya dibersih daki no di naonan wah di urutan tos beres banjur berarti bersih kan dah tuluy naon wuduan mayit teh di wuduan gue teh nawaitu ada al wudu an hadzal mayit atau an hadzil maytati sunatan lillahi taala banjur biasa aku mah ngawuduan ieu tos beres ngawuduan teh urang teh geus nyiapkeun tadi teh dua wadah nu hiji mah make sidir teh bidara mun teu aya malah wadah naon sabunan di dinya nu kadua wadah cai nu suci teu nyucikeun kadang-kadang dah na praktekna mah
cai suci tur nyucikeun we sabun mah dipisahkeun gitu kan. Sok banjur terus banjur payunkeun ti luhur heula kepalana heula kepala gitu kan. Terus tos kepala berjangot mun laki mah mun ayaan gitu kan. Terus anggota naon? Anggota wudu kanan entos di wuduan mah tadi banyak anggota wudu teh maksudna mah di wuduan. Terus banjur ti luhur. Terus naonna? Badan heula belah hareup bari kanan banjur ieu kana kanan 3 kali banjur ieu nu kiri 3 kali digilirkeun mayitna ke belah kiri jangan banjur tongong nu belah kanan 3 kali gilirkeun deui mayitna ke belah kanan ngamaksud ngabanjur anu tongong belah kiri ulah ditangkupkeun teu sopan tah tos kitu dinaon eta teh dinaon di banjur eta teh namanya naon namanya sakali mun niat teh tadi nalika banjuran anu bersih lamun teh mah ada keur ngawuduan teh tadi can bararesi ayeuna bade disampuan teh sok sampuan tawakan niat intina mah gitu sabunan gitu kan sampoan tos kitu banjur ku cai tos bersih kakara niat banjur deui niat ngadusan teh didinya jadi paina mah niat ngadusan teh ketika awak mah geus naon geus bararesi contoh ecen tadi teh pan adus teh gitu kan geus micun nyikat gigi geus naon banjuran ka hiji tawakan niat gitu kan ngabaseuhan banjuran anu tadi micun sabun tawakan niat tos bararesi banjur deui tah eta niat mah didinya ngantos pan tadi bersihan mah ieu benernya gitu dibersihan terus dibersihan non di kituan kotor heula eta kotor heula piceun beres dipiceun wuduan terus wuduan banjur ku cai anu aya sidiran tapi da urang kadang-kadang teu dipraktekeun eta cai biasa we banjur sot banjur tawakan niat eta mah dengan banjuran disabunan disampoan terus kitu piceun caina tawakan niat da bima sabunan keneh tageus bersih ayeuna niat mun bade niat teh manawa itu ada al-ghusli an hadzal mayit fardo lillahi taala karek hiji eta teh sunat di 3 kalikeun keunalah keur ngajelaskeun eta mah kudu khusus kudu namanya ngan ieu mah poinna di dieu Rasul pepeujeuh ka ibu-ibu pimpinan Ummu Atiyah ketika putrina Zainab naon pupus kitu nya maka payunkeun naon belah katuhu tina belahan badana dina ngabanjurna teh payunkeun anggota wudu nu dipaham ku ulama Syafi'iyah maksud payunkeun anggota wudu teh naon di wuduan heula nalika engke ngadusan di banjur nu belah kanan heula dari kepala sampai badan nu belah kanan heula depan 3 kali kanan 3 kali kiri balikeun nu kanan dina tonggongna gitu kan nu kanan 3 kali balikeun deui nu kiri 3 kali gitu poin nama didinya tayamun fil wudu wal gusli babu syurbil kalbi ari eta bab mertelakeun ngaleueutna gogog fil ina'i dina wadah nginumna anjing gitu dina Bukhari jilid 1 halaman 44 an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngadawu Abi Hurairah kana lapad inna Rasulullah saya sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawu Rasul kana lapad idza syariba di mana nginum naon al kalbu anjing fi inaya hadikum dina wadah salah saji aranjeun kabeh pal yagsil tah pek ngumbah itu si ahadhu kana ina sab'an kalawan 7 kali bab mertelakeun ngaleueutna sakadang gogog dina wadah aya ember didinya aya pinuh ku cai tuluy aya anjing ngaletak didinya wayahna eta ember kudu dibahekeun caina kumbah we 7 kali si naon teh si emberna teh nu salah satuna dicampuran ku naon ku taneuh nu suci tur nyucikeun tangel lah aya balong mah kiruhan we balongna gitu kan banjurkeun 7 kali bawa we ku urang teh sawadah banjurkeun atau lalapkeun we ka balong si naonna teh si emberna teh balongna geus di balongna anu taneuhna teh suci lain aya tai santrian lain si balongna teh nya gitu jadi kubek heula pan kiruh eta mah gampang si ember nu kanajisan tadi teh asupkeun kana balong goyang-goyang we 7 kali
maju mundur maju mundur maju mundur 7 kali dah beres gitu getere bisa gitu. Sabab najis eta najis naon? Najis muga mugoladoh gitu. Tapi cek Imam Malik mah teu najis, Imam Malik mah. Imam Malik, Imam Daud teu najis anjing teh. Tapi tetap lamun aya wadah diletak ku anjing tetap anjeunna ge berpendapat eta wadah kudu disertu 7 kali kumbahanana salah satu kutana. Ngan lain pedah nekadkeun anjing najis. Pedah naon atuh? Pedah we eta mah ittiba parentah kana Rasul. Rasul marentah di mana wadah diletak anjing kudu dikumbah 7 kali. Lain berarti anjingan najis. Keningan kunaon anggar dikumbah. Ah pedah we cek Rasul kitu. Eta mah aya patumuin ke jilid kahiji aya halaman 88. Qala ngadau sa Malikun Imam Malik wa Daud jeung Imam Daud. Al kalbu tahirun. Ari anjing eta anu suci gitu. Wala yunajisul ma'al qalila biwulugihi gitu. Eta anjing teu matak nganajiskeun kana cai kurang ti 2 kulah ku sabab anjingna ngaletak. Wa inna ma yajibu ghusl ina wajib soteh ngumbah wadah ketika diletak ku anjing biwulugihi eta mah ta'abbudan. Pedah we gawe ibadah parentah Rasul. Tak cek Imam Malik mah jeung Imam Daud anjing teh suci teu mugoladoh henteu. Tapi tetap lamun anjing mun anjing ngaletak atau urang keuna kana anjing bari salah satu ti urang anu baseuh tetap kudu disertu ngan lain nekadkeun anjing najis. Imam Malik gitu. Kudu apal pendapat. Kayak aya Pak Haji mah itu geuning anjing teh. Ngiu anjing Pak Haji teh misalnya gitu kan. Berarti pendapat Imam Malik gitu. Teu kudu riweuh. Ajangan geda ngukut anakna, mungkus huluna teu naon. Ngukut anak ajengan gitu maksudna malin anak anjing lain. Ngukut anakna gitu. Mungkus huluna di kopeahan maksudna gitu. Teu kudu riweuh gitu. Imam Malik. Tapi Imam Malik kayak aya dalilna aya eta ti mana dalilna kana Bukhari tah jilid 1 halaman sabarahanya. Halaman 44 gitu. Halaman 44 kita biasa mah ya. Dalil Imam Malik nya. Kieu cek Imam Malik mah hadisna teh kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yarusyuna syai'an min dalik. Aya. Nah jilid 1 halaman 44 percetakan biasa. Kanatil kilabu, kanat bukti naon al kilabu pirang-pirang anjing. Tabulu eta kiih kilab. Wa tuqbilu jeung nyang hareup itu bilab, itu kilab. Wa tudbiru jeung nukang itu kilab fil masjidi di masjid. Maksudna pulang pergi di masjid. Fi zamani Rasulillah dina zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yarusyuna tuluy teu ngepretan para sahabat sayan kana naon-naon min dalika tina itu baol gitu. Sore Imam Malik ieu zaman kapungkur anjing teh kiih kanatil kilab tabulu bukti anjing kiih tuluy we madep jeung nukang ka masjid larsup ka masjid kiih ka masjid asup keluar deui zaman Rasul sugan kacarioskeun aya sahabat ngabanjur henteu teu kacarioskeun jamaah eta sahabat ngabanjurkeun masjid beda aya anjing tadi nu kiih eta mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i mangar najis. Nah, panteu dijelaskeun kiih di masjid. Kanatil kilab tabulu, bukti anjing eta nu kiih. Nah, kiihna teh di jarian atawa kiihna teh di mana? Di jero masjid. Di hadis eta teh dijelaskeun. Yang penting anjing kiih. Zaman kapungkur anjing kiih tuluy keluar, tuluy masuk di masjid. Kan bisa wae kiih nama di jarian. Malum di Arab cuacana panas, mameh asup ka masjid geus garing tah. Nya teu naon ari garing maka masjid tak kitu. Oke zaman kapungkur pan masjidna can aya janela kieu, can aya di dindingan kieu. Namina atapna ge name palapah korma, zaman kapungkur pantes we anjing larsuk teh. Ngan lain berarti anjing teu najis, cek mazhab Syafi'i anggar we najis. Eta cenah anjing kiih teu dijelaskeun kiih di masjid. Kur kanatil kilab we bahasana gitu. Sapatos kumaha? Pantal kulit suami istri mazhab Maliki teu batal. Mazhab Syafi'i batal. Duanana ge aya dalilna. Ai mazhab Maliki mah kieu dalilna teh pangna teu batal.
Rasul ketika tahajud Aisyah kulam di payunanana. Maka ketika Rasul bade sujud tsumma gomazani tuluy noel Rasul ka kami. Atuh kami teh jadi nyang hunyar. Nalika Rasul kaluhur deui naon nyang hunyarkeun ketika Rasul bade sujud di gitukeun dipurungkeun naon si kaki teh gitu kan dikaluhurkeun. Rasul kaluhur sang hunyarkeun deui. Tas saur madzhab Maliki eta geuningan Rasul noel. Berarti kabojo teu batal. Saur madzhab Syafi'i anggar batal kabojo pantal kulit teh batur. Mentak sah dikawin lain mahram eta teh batur eta teh mentak sah dikawin lamun mahram teu sah dikawin eta kan itu. Eta Rasul noel, eta gomazani teh noel teh apakah noel langsung kana kulit pan teu dijelaskeun hadisnya noel bisa wae noel nama kana naon? Kana simbut, kana samping pan gitu. Sedangkan lamun dalil masih kena ihtimal kaditu kadieu maka sakotol istidlal ya teu bisa dijadikeun dalil. Bukti anjing eta nu kiih telur larsub ka masjid pan teu dijelaskeun kiih di masjid gitu kan. Cek madzhab Maliki mah gitu. Teu najis anjing. Tapi tetap sanajan teu najis ketika aya wadah diletak ku anjing wajib disertu lain pedah anjing najis tapi ku pedah naon? Ta'abbudan. Pedah we ibadah cek Rasul gitu. Kumaha bagong? Bagong mah aswa'u halan komo gitu kan dikiaskeun itu sebenarnya ningali dalil mah eta teh. Anu nyebatkeun bagong teu naon teu najis aya eta. Madzhab Syafi'i mah tetep cacakan anjing naon? Anjing najis, komo bagong, sabab bagong mah aswa'u halan leuwih goreng daripada anjing. Babu fadlil iqomah bil masjid dari eta bab mertelakeun padilah cicing bil masjidi di masjid. Dina Bukhari halaman 45 eta jilid 1. Wa anhu jeung katampi ti Abi Hurairah aidon deui radhiya mugami karidho sallallahu anhu ti Abi Hurairah. Qala ngadawu Abi Hurairah kana lapad qala ngadawu san Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu teureun-eureun sal abdu hiji hamba fi salatin eta tetep dina ganjaran salat. Makana dina salagi bukti itu si abdu fil masjidi eta tetap di masjid yang tadiru barina ngadago itu si abdu as-salata kana salat malam yuhdith dina salagi henteu hadas itu si abdu. Ti Abi Hurairah Rasul ngadawuh la yazalul abdu padilah cicing di masjid. Cicing di masjid. Bahkan niat itikaf. Ya ente niat itikaf teh. Niatan itikaf. Komuna Ramadan mau ngaji peuting bantanya. Qiraatus sab'ah. Titos naon taraweh. Niat itikaf. Tuluykeun ku Jawahir kan balik-balik jam 11 teh urang saparapat. Eta itikaf unggul eta teh. Teu ngahajakeun khusus nyangan masjid nu kosong gitu. Bari ngaji ban itu. Nu ka masjid niat itikaf. Bahkan mun bisa manadarkeun gitu. Tahadus binimat mun tiap ka masjid sok nadar mun teu poho. Di ditu keneh nazartu an a'taqifa fi hadzal masjid taqarruban ilallah. Nadar abdi bade itikaf di masjid sejak taqarrub karena Allah. Asup ka mana? Ka masjid, dahulukan yang kanan, baca doa. Masuk masjid, cicing di masjid, niatan niat abdi itikaf di masjid nyumponan panadaran pardu karena Allah panadar. Kang ari nadar teh kapan lamun abdi hasil maksud mualak eta manadar da mualak dan nadar teh aya aya mualak aya munjiz. Mualak mah dicantelkeun kana sesuatu, munjiz mah teu. Bahkan saur ulama mualak mah lain nadar ibadah aya nyebatkeun kitu. Naon sabab hitungan ka Allah. Erek ibadah teh dicantelkeun kana hasil hitungan. Jadi mun teu hasil mah teu gitu kan. Nadarah urang mun hasil maksud rek sedekah 100.000 teu hasil teu mere tungtungna. Jadi anu bagus mah nadarna munjiz ketika urang gaduh 100.000 rek sedekah nadarkeun heula we. Nadar abdi rek sedekah kasih jaen 100.000 ngan mun nadar kudu kadangu ku pendengaran urang. Ulah nahat teh. Jaen ka dieu teu lumayan.
Nah teh niat abdi nyumponan panadaran, niat abdi sedekah nyumponan panadaran fardu karena Allah. Jadi fardu mah fardu aridi. Tak ka masjid ge gitu. Kusuna we nadar abdi rek itikaf gitu masjid. Sejak taqarrub karena Allah. Masuk ke masjid niat abdi itikaf di masjid nyumponan panadaran fardu karena Allah. Oke. Di pemikiran orang ulah sempit nadar teh kana mualak wae mun hasil maksud rek anu mun cager rek anu mun juara rek anu eta teh cek ulama sapalihna ulama nyebatkeun nadar mualak seperti kitu teh lain ibadah nu gitu hitungan ka Allah bisa rek ibadah teh lamun anu tapi jaji main rek ibadah teh dengan tegas gitu rek mere 1000 ini lumayan enak karopak masjid nadar abdi itik nadar abdi rek sedekah 1000 supkeun niat abdi nyumponan panadaran fardu karena Allah. Kan gitu. Niat abdi sedekah nyumponan panadaran fardu karena Allah gitu. Cicing di masjid. Dari ibadah teh loba ya ibadah ku jalan usik, ibadah ku jalan cicing. Ku cicingna jadi ibadah. Naon? Itikaf di antarana. Komo lamun tujuanna naon? Itikafna rek ngantosan salat. Di maghrib ngadaguan ngaji tafsir salat isya na jam 8 teh ngantosan salat isya eta teh di lohor tadarus rek ngantosan asar di asar tadarus Mang Ade ta jam 5 tadarus misalnya rek ngantosan maghrib jadi ngantosan cicing di masjid rek ngantosan adan itu diganyar seperti naon urang keur salat. Rasul la yazalul abdu fi sholatin teureun-eureun hiji hamba aya dina ganjaran salat. Salagi hiji makana fil masjid yantadirus salat. Salagi manehna cicing di masjid ngandantosan salat di masjid dengan tosan salat. Nu kadua malam yudit salagi teu boga hadas. Jadi urang cicing di masjid ngantosan salat eta aya dina ganjaran salat. Asal urang cicing di masjid nu kadua can hadas. Ngandu kamu ibu-ibunya cicingna di imahnya duka tamu ningali hadis ieu mah makana fil masjid di dia mah tapi mungkin bisa ada masjidna ibu-ibu mah di imah berenang gitu kan masjidna ibu-ibu di mana di imah masjidna ibu-ibu mungkin di imah gitu jadi intinya ngantosan salat kantos kajantenan Sayyidina Umar bin Khattab ngantosan Rasul salat isya itu hampir setengah malam mau bahasa orang mending jam 12-an ngantosan Rasul setia. Imam can aya. Wah ibu-ibu mah geus sarare di masjid jeung barudak. Berarti jadi dalil eta ibu-ibu ge suka masjid zaman Rasul. Jeung jadi dalil ibu-ibu masuk kare sare gitu kan. Pelor teh. Nya gitu dina Fathul Bari itu jadi dalil ibu-ibu jeung barudak teh zaman Rasul teh osok ka masjid. Metak ulah dicara mun aya ibu-ibu rek ka masjid gitu maksudna mah. Ngan eta menang nambahan urang mah eta mah tadi. Nantinya teh ibu-ibu mah geus sare jeung barudak ceuk urang teh jadi dalil eta mah teh tina Fathul Bari teh eta mah teh ngan jadi dalil ibu-ibu mah di mana-mana ge pelor gitu kan jadi ibu-ibu jeung barudak teh geus sarare aya mah setengah wengi lamun setengah wengi di urang mah jam 11 jam 12 taraja Rasul eta cek sakaol mah Rasul teh pedah ngajamu tamu aya tamu cek sakaol deui eta teh Rasul teh jima heula da pedah ka masjid nya kecelakaan keneh rambutna gitu saur Rasul teh innakum fi sholatin man tadartumuha aranjeun aya dina ganjaran salat salagi anjeun ngantosan salat lumayan tah ngantosan 5 jam mah meureunnya mun jam urang gitu teh jam 7 ngantosan imam teh jam 12 5 jam eta teh keur ganjaran salat eta teh kayak tarawih di Arab itu meureunnan gitu kan salatna lila gitu apaan urang mah tanggal ini salat teh sok tarawih beda 5 menit teh diudang kita selisih 5 menit teh masjid nu rada gancang sabab urang mah teu betah padahal Rasulullah wajuilat qurratu aini fi salat dijadikeun ka bunga hate kami keur salat urang mah bunga hatena lain keur salat wajuilat qurratul aini fi nonton Persib wajuilat qurratu aini fi dangdut akademi gitu kan ibu-ibu nangoh gitu tuh jam 7 sampai ka jam 1 ningali kadek ningali dangdut gitu kan dagoan gitu tuh canggol 5 jam gitu dipakai sholat mah canggel eta pan juilat qurratu aini dina nonton dangdut pemuda aki-aki resep gapleh ti isya gapleh eta nepi ka adzan subuh
Teu canggeuleun henteu da wajuilat qurratul aini fil gapleh. Rasul mah pi salat. Pan urang mah kitu aya tarawih 15 menit. Lamun teh di masjid urang mah 20 menit. Di masjid tetangga aya 10 menit. Jadi udah gitu terus 10 menit selisih eta teh. Ya jin. Ente kemana tarawihna di dieu berenana. Hah? Pernah ditu ge aya naon lila teuing Kang gitu. Alain jinnya. Padahal rek ngaos gitu kan. Rek naon cenah? Rek ngaos gitu. Sok da aya gitu jauh udah agak dieu. Sabab di lemurna telat 5 menit selisihna. Jadi pas balik ka lemur ge masih datang geus paroek gitu. Jadi betakanna di jalan nya mah gitu. Ari mah insyaallah Wildan ngiring ka dieu maksud rek ngaos gitu. Ajir rek ngaos sami gitu. Hepan tanggal 5 menit ge dihitung diudag urang ciga harga mun balanya ti dieu beda 500 diudageun ka ditu gitu. Tah masjid ge gitu kan gancang diudag urang teh. Cik peperihan orang teh salat teh capek dagoan salat sami siga keur salat dagoan salat sami siga keur salat asal di masjid bari teu hadas boga wudu dagoan itu dia Mang Ade teh kalah luar abdi bade ngantosan salat lohor Kang tak genep jam teh Mang Ade teh ciga keur salat sok lem Mang Ade genep jam salat teh nyeri cangkeng bisa genep jam ayeuna salat isukan gering saminggu. Pan ibarat main bola mah ejang lompat teh ejang najong gitu. Narajeun tahajud subuhna kaberangan pan gitu. Aya ejang lompat teh ejang najong. Jika urang mun main bola bisa lompat najong teh bisa. Bisa najong teh bisa lompat misalnya gitu. Betul sapoe libur saminggu kan gitu bareuna. Sok coba. La yazalul abdu fi salat makana fil masjid yang tadiru salat malam yuhdis. Teureun-eureun hiji hamba aya dina ganjaran salat sami siga keur salat salagi manehna di masjid ngantosan salat jeung salagi teu hadas gitu. Babul wudu fil ina ari eta bab martelakeun wudu minal ina tina wadah dina Bukhari halaman 48 jilid hiji. An Anas bin Malikin katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a eta menta Rasul binain kana wadah min ma'in tina cai fautia tuluy didatangan Nabi biqadahin ku wadah roh-rohin eta teh naon? Hah? Roh-rohin anu lebar lawangna itu qadah. Roh-roh itu. Aya putut nomor 3 muttasiul pami cenah gitu. Nu anu naon anu lega lawang pami teh cangkem lawang maksudna jiga naon jiga baskom gitu fihi anu eta tetep dina qadah sayun ari hiji perkara min ma intina cai sayun ge dinakirohkeun li taklil saeutik kitu fa wadaa tuluy nyimpen nabi asabiahu kana pirang-pirang ramok nabi fihi dina itu ma'in anu aya dina wadah teh qala ngadaus sanasun Anas kana lapad paja'al tu tuluy tumandang kami anzuru eta ningali kami ilal ma'i kana cai yan bu'u barina nyumber itu ma'in min baini asabihi ti antara pirang-pirang ramo Kangjeng Nabi alaihi eta muga tetep ka Kanjeng Nabi as-salatu ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan. Qala ngadauh sanasun Anas kana lapad pahazzartu naon eta? Hah? Pahazzartu tuluy ngira-ngirakeun kami aya putnut nomor 4 qadartu memperkirakan kami. Man kajalma tawaddoa nudu man minhu tina itu qadahin roh-rohin be. Ma kana bilangan baina sab'ina nu tetep ma di antara sab'ina teh 70 ila tamanina nepi ka 80 bab mertelakeun wudu tina wadah saur Anas bin Malik hiji mangsa Rasul nyuhunkeun wadah nu aya caian harita bade wudu bade ngaleueut di itu dina kejadian duka dujuna perang itu pami telepat sik ngenta wadah baskom siga baskom deui gitu kan cayan saeutik gitu
wadah nu aya caian caina saat itu pautia didatangkeun Rasul teh disumpingkeun wadah nu lebar lawangna ya siga baskom nu dina eta wadah fihi syai'un min ma'in aya saeutik dina cai aya sesa butuh jang wudu butuh jang inum aya cai sesa sok adekeun terus syai'un dinakirohkeun li taklil pan gitu kan aya li taklil ron mustadilah dinakirohkeun li taklil aya fawa mana bet nanti pokoknya wanakaru iprodan au wanakaru iprodan au taksiro tanwian au ta'ziman au tahkiro terus itu taklil repot kata larang pokoknya mah aya mustadileh dinakirohkeun li taklil itu bisa li taksir bisa li taklil bisa salit aya caian dipancing ku Rasul teh pawaddoa asabi'ahu fihi Rasul nyimpen pirang-pirang ramo dina cai dina eta wadah nu salit teh caina simpen cek Anas paja'altu tumandang kami anzuru ilal mayit ningali kami kana cai ternyata yanbu'u min baini asabihi alaihi salatu wassalam eta cai curcor nyumber tina ramo-ramo Kanjeng Rasul dipancing heula tadi teh aya wadah caina salit disimpen panangan kangge wudu tadi teh gitu da salit caina moal cekap pake nginum teu moal cekap wudu jelema lobaan ditoong ku Anas teh Rasul teh nyimpen panangan dina cai nu dina wadah teh caina salit gitu ternyata nyumber tina ramo-ramo Rasul jiga keran gitu kala luar cai itu nyasor Anas ku kami diperkirakan zaman nu wudu nu nginum tina eta cai teh dipirakeun ditunggu kami teh nu wudu teh sabar urang ya perkiraan cekap sekitar 70 sampai 80 urang sahabat cainya sakene eta mah beda deui cai naon cai mukjizat ari mukjizat Rasul pan seueur mana betna wa mukjizat tuh katsiratun guror minha kalamullahi mu'jizul bashar mujizat Rasul teh seueur di antawisna kalamullah Al-Qur'an nu bisa ngapeskeun makhluk bahkan cai ieu teh kalebat mujizat bahkan cai nu ieu teh dina bajuri jilid 1 halaman 2 itu cai nu paling utama wa afdalul miyahi maun qad naba min bayni asabi'in nabil muttaba yalihi ma'u zamzama fal kautsar fanailu mislin thumma baqil anhar wa abdulul miyahi ma'un qad naba'a wa abdulul miyahi jeung ari pangutamana pirang-pirang cai ma'un eta cai qad naba'a nu nyata nyumber maun min baini asabiin nabil muttaba di antara pirang-pirang ramo Rasul ramo Nabi anu dituturkeun ku urang ranking hiji eta yalihi ma'u zamzama fal kautsar ranking 2 cai jam-jam cai jam-jam mau zam-jam 5 suribalah cai jam-jam mah pikeun kabutuh nu nginumna jang naon nginum teh mun urang can sarapan hoyong wareg nginum jam-jam niat hoyong jadi jag-jag insyaallah nginum cai jam-jam peda uang urang na dahaga insyaallah leungit dahagana nginum jam-jam dengan tujuan supaya kabayar hutang insyaallah kabayar hutang mun dibayar mah mun dibayar gitu. Ku jam-jam eta ranking 2 eta yalihi ma uzamzama fal kautsar talga kautsar katil fanailu misrin summa bakil anhar tuluy cai sungai Nil kaopat summa bakil anhar Cimulu berenang tuh Cinaon itu tadi Ciamis teh oh itu Cirahong Cinaon dia jadi berarti teh hah Cilemor nya lain Cilemor deh eta naon teh berarti cadas ngampar nu teh bakil anhar eta mah sok ting nomor sabaraha eta mah nu hiji mah nu ranking hiji mah cai nu kaluar tina ramo-ramo Rasul mujizat eta cek Anas mahi eta cai sekitar 70 80 lain dipake nginum unggul eta teh
Dipakai lain pakai wudu unggul, pakai nginum onta itu. Wa abdulul miyahi maun qad naba min baini asabiin nabil muttaba yalihi ma uzamzama fal kautsar fanailu misrin summa baqil anhar. Babul istijmar witron, babul istijmar ari eta bab dina meretelakeun meper ku batu. Witron barina ganjil. Tadi ge pedah rek dijelaskeunnya tadi pas pertama nomor 45 nya tadi. Man tawaddu'a falyasangfir wa man istajmara falyutir eta kan. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dina Bukhari mah teh halaman 42 ieu teh. Nu di luhur mah pan babu padil iqamah bil masjid halaman 45, babul wudu minal ina halaman 48, pelebah babul istijmar witron mah jadi katukang halaman 42 itu. An Nabi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu mugami karido sallallahu anhu ti Abi Hurairah. Anna Rasulullah sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadahu Rasul. Idza tawaddoa di mana-mana wudu sahadukum salah saji aranjeun kabeh fal yaj'al tapek ngajadikeun ahad kana itu maun fi anfihi dina irungna itu si ahad nyingreuk cai maksudna mah summa liyangtur tuluy kudu nyingsringkeun itu ahad waman jeung ari sajalma istajmaro eta nu meper ku batu man fal yutir tapek gawe ganjil man. Wa idza saiqadha jeung di mana-mana hudang sahadukum salah saji aranjeun kabeh min naumihi tina sarena itu si ahad falyagsil tahpek ngumbah si ahad yadahu kana leungeunna si ahad qabla ayyudkhila dina samemeh yen ngasupkeun ahad ha kana itu yadahu fi waduihi dina cai wuduna ahad mun dipatahkeun wadu ngaran cai mun wudu ngaran praktek gitu. Mun keran ku ente rek dingaranan waduun. Wadun teh alatna, cai berarti. Mun wudu praktek. Naon? Ngumbah wajah, tangan, ngusap rambut, ngumbah kaki. Eta mah wudu praktek. Mun wadu ngaran cai. Lamun dipatahkeun kana bajuri aya. Al wudu bipatil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Ngaran pikeun alat nu dipake wudu cai gitu kan. Namun didomahkeun mah ismun lil fi'li praktek gitu kan. Nah dina bajuri aya. Wa idza saiqadha ahadukum min naumihi falyagsil yadahu qabla ayyudkhilaha fi wadu'ihi dina cai wuduna ahad. Fa inna ahadakum maka saesuna salah saji aranjeun kabela yadri eta teu apal itu ahad ayeuna ka mana batat meuting naon yadduhu leungeunna ahad. Tadi kita dijelaskeun sapalihna. Sa Rasul di mana aranjeun wudu pek jadikeun cai dina pangamung nyingreuk maksudna. Ai geus nyingreuk kitu tuluy we sumaliatur sing-sringkeun. Ngan keur puasa maka dia ulah jero teh ngubalagoh bisa naon? Bisi matak batal. Kalau kadar baseuh. Wa manis sajmaro palyutir mun jamarek meper ku batu ganjilkeun 3 kali heula lamun bersih dina nu 3 beres mun can bersih tambahan sabaraha sabersihna cenah geus bersih ternyata dina belangan genap tambahan hiji bersih dina belangan ganjil eureun. Wa idza saiqadha ahadukum min naumihi di mana salah satu di antara kalian hudang sare bepeje pal yagsil yadahu wasuh panangan. Jadi dina Islam itu membasuh tangan itu lain sakadar geus ini tini tanunggul. Ente geus ka mana keluar ke rumah ada basuh tangan. Gitu kan? Enak pan geurusum prokese gitu. Terlambat ngomong eta teh Islam aya sanajan tos teu ti mana tadi ge di dieu Wildan. Tapi sare ente teh hudang langsung cuci naon? Dan cuci muka, cuci ieu tah, cuci tangan pentingnya. Nah, make cuci tangan komo lamun rek wudu. Udang sare. Salat ya. Teu ka mana tadi teh? Rek wudu. Cai
rek dikobok dua kulah misalnya da aya kurang ti dua kulah ge ari pas pertama mah teu kudu niat jadi gayungnya, niat jadi gayung mengke kumbahan dina wajah pas wajah rek tilu pepeujeuh kudu niat jadi gayung pas nyiuk nu kaopat teh da pasti jang tangan eta bisi mustamal mun wajahna tadi rek niat hiji berarti niat jadi gayung teh panangan niat jadi gayung teh ketika kumbahan kobokan nu kadua da pasti jang tanganeun bisa jadi mustamal tah di mana hudang sare basuh panangan teh walaupun ketika teu ti mana memeh diasupkeun kana wadah banjur heula di luar nah fa inna hadakum la yadri aina batat yaduhu sabab arajeun teu terang di mana leungeun sare meuting di mana kang da ari meutingna leungeun mah abdi di mama teu di teu mana abdi sare di dieu leungeun di dieu henteu bawa ngoprek teh kanu babaturan dah ngobet buat eta ngobet teh bisa ngobet kan sorangan dah gitu kan teu apa sare na leungeun di mana ada kang awakna di dieu maunya leungeun ke terminal kana terminal batur mah bisa pan gitu hah nya gitu kana terminal batur mah bisa gitu juga aya terminal teh eta pan dina bitis ente loba naonan can loba buluan di jalan terminal mah kita teh gomplok gitu kan pan teu apa leungeun di mana ieu leungeun da tadi ge kang di Borogo di dieu teu ka mana-mana eueuh saha kana sorangan pan bisa kita tetap prokes terus aya na Islam karek ngobrol ayeuna ke rusum corona kakaran cuci tangan gitu kan terlambat Islam sudah mengajarkan tong matos liar keur sare oge rek kudu cuci tangan sebelum dikobokeun teh cuci heula sabab anjeun teu apal leungeun sare di mana ngingilu heueuh kanu ente mun kubat kobet pan gitu bisa wae nya Islam mengajarkan gitu kan terlambat ngobrol gitu teh ngobrol prokes tiba heula Islam itu teh tong mah tos liliaran tos sare sendiri teu ka mana-mana tetep leungeun kudu di hudang mah tetep leungeun kudu dikumbah komorek wudu kan itu ulah ka diancolom prokes eta teh kan kantos babul wudu ari eta bab martelakeun wudu minan naumi tina kusabab sare ari kusabab nundutan mah henteu beda kitu nundutan jeung sarenya beda baik jeung kuda mah. Ieu nomor 5 hiji di halaman 5 hiji na Bukhari na eta. An Aisyah ta katampi ti Aisyah radhiyallahu anha radhiya mugami karido sallallahu anha ti itu Aisyah. Anna Rasulullah sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul kana lapan idzana asa. Di mana-mana nundutan sahadukum salah saji aranjeun kabeh wa huwa bari ari ahad yusolli eta keur salat ahad. Falyarkud dah pek sare itu ahad hatta yadhaba sehingga yen leungit anhu ti ahad naon annaumu sare atau ngantuk fa inna ahadakum maka saesuna salah seji aranjeun kabeh idza shalla eta di mana-mana salat ahad wa huwa bari ari ahadna isun eta nundutan la yadri tah teu apal ahad la'allahu buah-buah ahad mamanawiyanan itu ahad yastaghfiru eta istighfar ahad payasubba tuluy nyarekan itu si ahad nafsahu ka diri ahad bab martelakeun wudu tina kusabab sare tina kusabab nundutan mah teu kudu beda kitu sare jeung nundutan beda wa min alamatil naum arruya ayeuna patung ini jilid hiji asana wa min alamatin naum arruya ari ciri sare ngimpi jadi bohong mun jama ngaku nundutan bari sare bari naon bari ngimpi tadi mah urang nundutan tapi ngimpi sare eta mah sare moal mungkin nundutan ngimpi jadi wa min alamatin naum arruya ciri sare ngimpi aya impian ari ciri nundutan kumaha wa min alamatin nuas sima'u kalamil hadirin wa ilam yafhamhu wa min alamatin nuas ciri nundutan sima'u kalamil hadirin ngadenge wa min alamatin nuas jeung eta tetep tina sawareh ciri nundutan sima'u kalamil hadirin ari ngadenge suara jalma nu hadir wa ilam yafhamhu sanajan teu paham
Itu nu gigireun teh ngarobrol, teh ngobrol naon. Tapi kadang nu berarti urang teh naon? Nundutan eta teh. Tapi da ngimpi. Wah, sare eta mah gitu. Jadi ciri sare aya ngimpi, ciri nundutan sima'u kalamil hadirin wa ilam yafamu. Tina ku sabab sare mun rek salat kudu wudu. Tina ku sabab nundutan nya teu kudu. Saur Rasul kieu di mana-mana aranjeun nundutan keur salat. Fal yarkud pek sare. Oh berarti kan keur salat teh sare wae dirinya. Eta teh lain kitu maksudna mah hadirin. Lain berarti fal yarkud pek sare. Jadi mun ente keur tunuh keur salat sare we kerek dirinya. Ulah diudangkeun ku batur. Da cek hadisna ge kitu. Lain eta maksudna mah sampurnakeun kalawan ati-ati gitu. Entengkeun salatna. Maksudna durasina sok terehkeun gitu. Duh karek sarokaat itu paling rek 2 rakaat tunuh eta teh. Lain palayarkud pek sare di dinya lain eta teh. Maksudna mah biasana urang teh sarokaat teh 5 menit, nya sok ane mah 1 menitkeun eta rakaat kadua mah meh teh langsung dugsek ka dituna. Tah kitu maksud hadis teh. Lain berarti naon keur salat sare da cek hadisna mun tunutan mah sare we di dinya kumaha. Oke kebiasaan ieu teh dimasukkeun kana tahajud biasana. Karena tahajud gitu. Elo horma menya gitu kan. Karena tahajud. Oh sok tahajud. Sok. Oh sok. Teu bohong teu. Insyaallah henteu puasa kan. Sok aya liburna. Kapeung-kapeung. Aya tina 7 poe liburna saminggu. Ya, tina saminggu 7 poe. Unggal poe tuh. Gitu melin tahajud tah khodud meureunna. Jeung tah kopi, tah udud, tah kopi, udang peuting neangan udud gitu kan. Jeung neangan kopi tah khodud itu. Jadi lain berarti keur ieu teh di naon identikna salatna salat tahajud. Biasana orang rek 10 misalnya karek 2, karek 2 rakaat, ieu teh rek target rek 10 gitu. Tunuh gancangkeun atawa salam sare gitu. Jadi lain sare tengah-tengah salat lain buru-buru ke naon tamatkeun salatna. Lamun rek 4, rek 6, rek 8, rek 10 lah 2 we rakaat kahiji geus nunutan ieu teh. Buru-buru rakaat kadua sarekeun gitu maksudna. Hatta yadhaba anhu naum sehingga hilang kantuk teh hilang geus disarekeun mah gitu kan seger deui gitu kan. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa naisun sabab di antara kalian di mana salat bari kaya nundutan teu apal buah-buah istighfar teh nyarekan sorangan buah-buah salah doa bisa wae salah doa kan tadina kuduna hoyong ngenta pangampura ka Allah bisa wae jadi ngenta panglaknat kenunutan teh ana mina gitu ala lanatullah alal qaumil kafirin misalnya eta puguh kita jeung kafirnya salah naon mah salah macam bisa wae ala lanatullah ala lanatullah li misalnya gitu kan nunutan bisa wae. Jadi bisa salah naon doa matak taya putut anu reji aya yad'u tegasna ngadua ahad alaiha madarat ka itu nafsihi. Bisi kenunutan salah maca doa teh salah diungkapkeun kuduna doa nu menta kemangfaatan hayo karaka doa nu menta naon nu menta kamadaratan gitu. Babun minal kabair alla yastatira min baulihi 6:30 keun lah sakitu lah nya wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi afana bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi fakina wa faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal aman ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizqian kajambaran keamanan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasallallahu al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.